teh di ditu teh. Ngobrolkan orang, naon bae diobrolkan anak cenah. Kieu kemana nih kudu disebutkan mah. Emak teh kahijina budug. Kadona huntuna hiji juga si cepot katiluna. Awakna pegang leutik tah kitu. Eta ngomong kitu. Oh bener mak. Aduh, Gusti, di mana jalmana? Tuh, kebenaran ka dieu. Hei, sabarkan. Nah, sia. Dinya kagak goreng urang, huntuna hiji juga si cepot. Bujur budug, coba begang. Ameh naon eta teh? Cuk saha eta ngomong kitu? Aing mah teu ngomong kitu, Mak. Ah, mana mah tarang ngaku. Cek si Panglima tah. Bener tah cek Panglima? Bener mak tadi ngomong gitu. Naon sia Panglima kalau ngomong-ngomongkeun teu pugu kehet. Yo, pan tadi mana ngomongkeun lagi urang mah cenah geus resign di si emak mah. Tak kitu mah ngomong lagi kitu. Oh bohong kita mah tadi mah teu ngomong gitu, pugu ngaku goreng emak. Oh gitu. Sok aku. Bisa diwelkeun ku aing. Cih, urang mah teu ngomong kitu mah ampun paralun mah. Henteu urang mah teu ngomong kitu. Mana di Panglima kehet? Sok ngawaduh kehet.